jadi ndek nyaritakeun teh kieu lamun tadi di pangajian dongeng sakadang maung jeung naon gara maung jeung naon nyarahotan teh urang dia teu ngarajinya wah sasar boloon teu ngaraji kula mandek nyaritakeun kuari dongeng sakadang ucing. Jadi eta aya ucing baheula eta ucing teh tafakur bae ibadah. Jadi nyana hebat eta ucing ka masjid ka mushola ceramah ceramah ucing bau didarengikeun ku orai ku bangkong ku monyet gajah maung singa termasuk berit termasuk anu sok ditangkal kalapa teh naon kadang-kadang bajing ngadarengikeun heran nyana ieu ucing jadi kieu ucingnya jadi hebat amat cenah ucing bisa ceramah wih lain lalawora ieu mah jadi kabeh heran diondang ucing diondang wow ceramahna bagus jasa datang ka berit mah unggut-unggutan berit asana ieu dihareup berit kabeh boa lain lalai ngadengikeun gideg berit unggut-unggutan cak berit biasana mah jeung urang musuh tapi kok ieu mah nyana ceramah nitah bageur nitah hebat nitah tawakal hebat jeung ulah galak taberit bunga cak berit atuh aing aman cak jana aman ya aing yo hebat eta kabeh ngadarengikeun kana wejangan-wejangan ucing aya anu teu percayaeun oretaneuh cak oretaneuh teh ulah sambarangan ngadengikeun pengajian mah lantaran atuh ngaranna ge ucing jadi ucing apaan ngaranna ge ucing garong disebut lagi ucing garong jadi terus-terusan nyana mah watak ngagarongna cek oraetaneuh ulah waka didengikeun cek nyana kajenting nyono hebat malah jadi panitia masjid ta ucing sial salah sekretaris ge kabawa jadi menggarong ge kabeh muji ka ucing wah saat ieu mah ucing adalah dai sejuta umat MZ elah MZ ku ucing kuari mah julukanana pindah MZ geus jadi tulang kuari ucing boh hebat apa tah ucing jadi sejuta umat kabeneran bajing boga tempat gowok di tangkal Ambon nyana geus mernah jasa cicing di dinya ngeunaheun jasa cak bajing teh ieu mah tempat strategi jasa mantap jadi cak bajing teh mun aing di luhur bisa nempo cewek mantep jasa komo simba keur mandi aduh sial teh berit berit non bajing sok untap intip kitu teh bajing aduh pokona eueuh nu teu kaintip simba nu putih nu koneng termasuk nu hideung kaintip kabeh
asana ieu nu jadi bajingna wakil buaya. Eta bajing turun nyana pindah tempat ka tangkal kalapa lantaran lapar. Pindah ge sementara neangan dahareun. Jadi nyana neangan kalapa aya kalapa atuh 1 2 3 4 lah di tangkal eta mah mangajiwi meureun jadi santapan nyana. Saminggu nyana di tangkal kalapa ngadaharan kalapa tempatnya nah iya benerkeun sapekeurna aya 2 sorana sobat cekas aya 2 tetep bagus jadi berit naik barang naik cekenna ieu tempat ngeunaheun amat aing di dieu bae jadi diandi ku berit tempat bajing diandi ku berit cek ada ngeunaheun di tempat tiis cak berit mantep jasa ieu barang nempok wih si mbak mantap aduh itu wati aya wati tuh waduh itu ibu Sarwati aya aduh pemajikan RT teh sakar ngaranna Mariati di dieu Mariati aya cenah tuh Mariati di ijah segala raya ngan beurit ge embungan nganu kitu mah ja aya ka urang Lampung we sia tah beurit aduh tah beurit ku dipencit tah beurit bangsa Kawati di ijah Mariati embungan cenah lihat tuh kitu mah ieu beurit bloon menang ngadidik sekretaris berit barang balik eta bajing ke tempat semula kagetnya nak pan imah aing geusian ku berit imah aing sia kok berani-berani di dia cak berit teh aing cicing di dia ge saminggu pelaturan di alam satwa asal geus leuwih ti 3 poe berarti eta meunang di aku. Wow, di alam itu mah kitu. Di alam orang menang sabara poe tah, menang sabara bulan bisa diandih kitu tah pangajiwi tah. Tuh, nya nama keputusan sorangan Pak. Emang belum nih mah koordinator ya. Can sadar-sadar jangan. Teu bisa cak bajing pokokna mah urusan kos kitu tetep urang kudu diabaikeun sebab ieu kan meunang nyieun aing meunang ngalemah aing meunang nata aing hese neangan tempat serta tegi kieu kaditu kadeuleu kadieu kadeuleu kadieu ieu mah seluruh jihad arah kadeuleu kabeh ieu mah ngeunaheun hendak teu bisa aing mah cek berit teu bisa tetep aing mah di dieu bae ieu mah ngabangun saha aing mah geus tarima nyeusi bae teu bisa kitu ribut di luhur ribut dek belut kadenge ku gajah cak gajah tulalena ka luhur turun sia turun ulah sok ribut urang sesama hewan harus saling menghormati. Tadi kita kiai sesama kiai harus saling mendahului. Salah. Tidak boleh saling mendahului sesama bis kota. Komo kiai mata meleuwih ti bos kota. Kapalnya na ragak bisa. Turun. Cek gajah turun. Diliak sia ku aing. Nyaho aing boga awak gede teu bisa cek bajing kula mah tetep bae menta keadilan seadil-adilna lantaran ieu mah imah kula cak berit di alam satwa urang geus sepakat leuwih ti 3 poe meunang diandih
cak bajing teu bisa kitu eta mah lamun lain di luhur eta mah lamun digowok-gowok dihandap-handap bangsa guha aya di luhur mah bebas cenah teh lain tilu poe geus teu bisa cak beurit lain dihandap bae di luhur ge tetep ribut deui bae kan ulah ribut cak gajah sia mah ribut bae ulah ribut atuh kami minta dihukuman nu saadil-adilna kieu bae cak gajah pan urang boga kiai ucing garong teh urang minta hukum ka nyana supaya ngahukuman je cak gajah teh kudu minta persetujuan ke seluruh rakyat monyet ua-ua maung kumaha seluruh hewan boleh diumumkeun ku gajah saudara-saudara hewan yang ada di hutan di mana saja berada saat ini antara bajing dengan tikus memohon keadilan dan putusan keadilan ini tidak ada yang bisa memutuskan kecuali kiai sejuta umat ialah ucing garong. Bagaimana kira-kira dihukumi oleh kucing garong setuju kabeh setuju ku geus hebat-hebatna ucing. Sebab eta ucing mah geus paharejos di koran, di televisi, di HP ge aya. Mantap ulama alhamdulillah aja saya ka urang lembur muhajirin ye. Bersyukur ka Gusti Allah geus eueuh deui kabeung berat. Hiji geus barogat TV kabeh. Alhamdulillahirabbil. Kadua geus boga HP kabeh. Alhamdulillahirabbil. Nu empat atuh alhamdulillah na. Sakali deui geus baroga HP kabeh alhamdulillahirabbil. 3G deh HP-na. Pencet Quran, pencet hadis, pencet kaul ulama, Fathul Muin aya dinya, pencet deui susu. HP Rusdi kos kitu. Hujan di. Atuh 10 menit deui ucing, beres nanti ucing. Seluruh hewan setuju kabeh. Wah, putus guys pokoknya mah. Siap, kami bakal nurut dengan keputusan ucing garong. Aya orai taneuh keluar tina liang. Interupsi. Cek nyana ulah sambarangan nyieun hakim. Ulah sambarangan nyieun hakim. Abong-abong nyana geus mancanagara ceramah. Jadi ketua organisasi, ketua partai, malah nyana jadi ketua pembangunan masjid. Ulah sok sambarangan, cak orai teh uji heula. Lah, cak nu sejen kabeh cak maung segala. Geus, kapira orai taneuh sorangan ulah didenge. Geus urang bae lah geus pokona. Nu lobaan, demokrasi cenah mayoritas lah. Pokoknya mah suara terbanyak. Padahal di Quran suara terbanyak kafir melulu eta. Namun di duluan dina ayat-ayat Al-Quran lolobana manusia teu nurut, lolobana jelema inkar, lolobana jelema pasek. Coba tanyakeun ge ka kiai. Suara mayoritas teu balenar kabeh. Mantak lamun urang ngandalkeun suara mayoritas secara demokrasi jurig kabeh. Coba ge baca dina Al-Quran. Wa inna akrahum lafasikun. Saenyana jelema lolobana jelema para rasek tuh. Atau mayoritas kan? Tuh, mantap suara mayoritas momonun. Sabodo cak orai. Ari teu nurut ka aing mah. Oh. Dek dihukuman ku uci ya cak gajah guys pokona mah eueuh deui panghebatna saat ieu Profesor Dr. Kiai Ucing Garong aya orai mah kalian deui tawadu pan orai taneuh lah
cak orai aing mah teu percaya ngomongnya ka kotok aing teu percaya ka ucing teu percaya saya tiga-tiga aja coba ge putus ge kas moal beres cak kotok teh pannyana mah geus aya di internet nyana mah geus aya di Google boh kacelun ka aun-aun kakoncara ka unggal negara jana mah tuh beuh secara beun kabeh lah tetep cak oraeta aing teu percaya tah kejadian lah cak gajah kumpul kabeh terutama bajing jeung beurit diuk sia di dinya datang ke Kiai Ucing Garong aya naon cek Kiai Ucing iya permasalahanana iya tempat bajing kemudian ditinggalkan dalam rangka mencari nyana seminggu lantas beri cicing didinya ngeunaheun jasa cak nyana ayo setelah saminggu kadinya beri teu daek indit na ieu men tadi putus ku ucing ku meng nah apakah ieu milik tersebut imah teh jadi milik berit atau milik bajing etalah jadi keputusan tolong dihukuman sajujur-jujur cak berit cak ucing teh gampang ya ieu mah kos kieu mah ngan moal kuari ngahukumanana emang hiji kulat tunduh jadi aturan dina Fathul Muin ngahukuman tunduh teu beunang jadi kudu istirahah hebat jasa teh ucing nomor kedua lamun lapar itu teu meunang ngahukuman besi timbulna jadi hawa nafsu teu konsen ku ayana sakitu ieu mah bubar bae heula lantaran kula tunduh kegis tentrem hudang hees kukula dipanggil berikut gajah kesahan nyaksian bagus atuh cak hewan kabeh ieu karak kiai asa can manggih urang kiai model kieu beuh hebat jasa lah cak kabehan teh urang tunggu keputusanana belah ya eta mah geus kanyahoan jujur jeung adil aya di Kiai Ucing Garong cek yana jadi geus urang mah geus lah percaya bae menang 2 poe dipanggil ku Ucing Garong berit jeung bajing disidang begitu disidang ditanya interogasi 1 2 3 cak meng emang aing geus kebal jasa ieu teu ngadahar berit aing kebeneran jasa cak ngana 2 poe aing teu dahar lapar cak ngana ieu jadi mah wayahna bae cak bajing jipan jadi kos kieu atuh ya bajing sia ulah ka mana jeung ulah ngaekspos ya nya kudu dirahasiakeun cak berit aing mah dek indit teu bisa tetep sia jadi mangsa aing kajen kukumaha ge aing geus 2 poe teu dahar emang ngahaja aing mah lain tunduh-tunduh teuing aing neuleus sia bangun amis percis kos Haji Masurin dari orang Lampung waduh mantep akhirnya bener dikerekep punya rek tidak cak bajing teh tugas di dahar gitu berarti imah jangan aing deui can pugu can pugu tetep siage jadi mangsa aing deui bae je kiai pan kiai mah cenah geus jujur jeung ada loba ngomong pokona sia ulah ka mana tetep diteangan ku aing bakal dikerekep bae sia ku aing tetep bae waduh geus beres ucing berit kitu di dahar bajing di dahar rok mujihna bae di dahar kakara kuluna doang gajah datang weh ya keron teu bisa ngomong kukumaha berit tinggal buntutna doang aya di dinya cak gajah waduh ieu kiai kos kiamat waduh salah aing neangan kiai neangan hakim aing salah kok jadi kos kieu
wow gajah langsung nyana tulalekna diacungkeun ka luhur. Woi saudara-saudara hewan, ternyata berit bajing geus diadili ku ucing garong, hasilna dikerakam. Kabeh hewan kaget kabeh pan jadi kos kieu tuh. Orai kaluar cak aing ge kotok kadenge omongan aing heueuh bener je atuh aing geus neuleuh dasar ucing garong bae neuk jadi kiai garong bae neuk jadi DPR garong bae neuk jadi gubernur garong bae neuk jadi presiden garong bae neuk jadi ketua organisasi garong bae neuk jadi partai ketua partai garong bae dasar garong mah garong bae kuara kotok kabeh gidug jaheuh nya ulah sembarangan nyieun ketua panitia pembangunan masjid ulah ucing garong nyieun ketua organisasi ulah ucing garong nyieun tuh seuri heran aing mah asana nu di imahna meureun maju wita ucing garong gajeun hukum age nya seuri sih asana heuh ngrekep meureun nu di imahna aing ngrekep ka teteh doang mah masalah geus mun jadi ketua partai ulah ucing garong jadi nanaon ge ulah ucing garong mah omat ulah dijieun tuh cek orai taneuh aing nyaho jasa watek kabeh daratang ka orai taneuh ke orai sia kok nyahoan amat bahwa eta teh kana moal bener kieu cek orai taneuh dunia hewan nu sok tapa ngan golongan kaula dihandapeun kula orai belang etalah nu sok tapa di bulan mulud teh kami matararapa ai kunaon koordinator mangariung melulu teu diberkatan marah sarua jeung Haji Pendi boloon iya teu diberkatan oh berarti ieu mah tipe ucing garong teu meunang teu diberkatan. Nah sik orai taneuh setiap jelema nu teu tapa moal beres kajian ku kumaha ge deuleu orai koros nyana mah tilok tapa beuteung bae dayut aya jelema grusak lumpat mun nyana marah digegel ku orai koros kuntu coplok ieu orai koros tilok tapa pokona seluruh hewan-hewan nun teu tapa moal manjur cak orai taneuh. Ternyata horenganan di dunia hewan ge aya pertapaan. Lamun dunia perhewanan aya pertapaan atuh komo jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salila hirupna nya nama tapa bae. Kangjeng Nabi mah diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat. Begitu diangsongan roti nu ngeunah ku sahabat teh daekeun ngadahar. Diangsongan kieu dikadeuketkeun teu. Dideketkeun jasa ka Kangjeng Nabi. Teu ka Kangjeng Nabi. Sahabat naros, emang haram atau teu meunang ya Rasulullah? Henteu. Kunaon atuh? Ieu mah kadaharan anu poho ka Allah cak kana kos kieu. Tuturkeun Kangjeng Nabi. Orai taneuh nurutan Kangjeng Nabi manjur. Kangjeng Nabi dikiriman baju jubah bagus dah luar biasa. Eueuh tanding teh mah baju jubah hiji luis jasa potonganna bagus jasa. Lamun eta baju jubah kuari dibikeun karus di Haji Masuri ngambek. Dibikeun ka Haji Masuri Rusdi ngambek. Kadenge ku Haji Bahri kieu bae. Heuh sia. Ujianana jogol di dinya, bisa disuek-suek moal kapake. Kunaon eta? Teu tapa. Eueuh nu beres henteu tapa maka jen ku kumaha. Cek orai taneuh nu mantak ulama ih naon-naon ge teu hayang. Neuleuh kadaharan teu hayang, neuleuh ieu teu hayang, neuleuh itu teu hayang. Kula mah
eta be ai kasempar-sempar ge ai encan nyaan kaliak mah teu kumaha kula mah kayak mun geus kaliak kakarak nyantok dipacul kapacul digeurkeun teu naon oretan mah sebabnya nama geus jadi mustika sebab oretan mah ti guruna ti ditu tapa maneh nya lamun geus beres tapa sing hade jaga keistimewaan maneh ulah sok sambarangan sacatek-catekna sagegel-gegelna sebab maneh mah ulah-ulah kuhuntu maneh kakarak kena burakna doang ge ujianna qaid jelema je muntak oretan mah sangat menjaga kunaon eta nurutan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi ketika dibere jubah cek Kangjeng Nabi lain pakaian kula jubah kostum mah ieu mah pakaian raja-raja dunia nu poho ka Allah masya Allah urang mun bisa nurutan kos kitu mantep mentek cek Kangjeng Nabi mali wali dunia hubungan kaula mah jeung dunia dunia kula-kula sugan aya terbersit di jero hatena hayang kana dunia teu aya Kangjeng Nabi mah waduh di urang makuari motor geus boga hayang nambah deui kajeun ngeridit ge kajeun teuing ka neraka ge nu penting boga motor bae eta mah urang Lampung tepa di dieu aslina mah urang dieu tetangga Haji Masuri berikut Haji Masurina tabehan bae geus boga motor kuari mikiran hayang boga Avanza jeung teuing ngeridit ge geus boga Avanza hayang boga naon gara Fortuner geus Fortuner ka dituna hayang naon deui terus bae sia mah sia jauh ngaran teh nyarupa tak ka Lexus kan ngadenge dong Lexus bae Fortuner bae nyaho ngaran teh nyarupa aya jauh cenah kiai aya liwat doang tuh urang mah kos kitu bae baju di kamari Rusdi geus teu mahi baju ge geus kieu bae asal dibuka bae geus kieu bae goblok sia aing can dipake-pake geus 2 bulan tolol sia baju ge geus kieu bae komo awewe mah rapat di jerona aya dulur menta neangan nu mana ya nu dek bikeun nu mana ya nu bikeun eueuh cakna kunaon un soek tadi urang jelema kos karena itu ja bloon masya Allah rapet di lamari geus teu mahi pohara jasa iraha dek nuturkeun Kangjeng Nabina Kangjeng Nabi mah salila hirupna boga bajuna 2 nambah 3 bikeun hiji nambah deui bikeun hiji aduh inggis jasa uswatun hasanah be orang-orang teu bisa tah ieu Kangjeng Nabi nah nu mentak dituturkeun ku oretan manjur urang sebagai manusia lamun bisa nuturkeun Kangjeng Nabi manjur kajen ku kumaha waduh mentak cek Kangjeng Nabi mali wali dunia naon kurajeng dunia lah innama misli wa mislu dunya teu aya lian kula jeung dunia mah percis kamasali rajulin gola fi syajaratin percis kos hiji jelema ngiuhan di handapeun tangkal kayu kemudian sumagoma patarokaha nangtung aja indit dunia mah kos kitu jelema kapanasan cicing ngiuhan di tangkal kayu meureun 10-20 menit atau walilana sajam geus tiis berangkat deui geus